bismillah. Ku bismillah dikawitan abdi ngadamel syairan di pamondokan kisah tentang kesantrian. Puji syukur ka Ilahi, rahmat salam pikeun Nabi, sahabat tur keluargi nu jadi panutan kami. Emut kene bade angkat ama masih nasehat dikobong teh kada kuat tolak ilmu nu semangat. Lamun hayang hasil ilmu aya genep nu digugu, pinter resep ade guru, sabar bekal lila waktu, pinter pamikiranana, resep dina diajarna, sabar dina cocobana, bekal nage kudu loba. Guru teh anu beneran, sabab nu jadi panutan. Ulah nu asal-asalan bisi jadi murid setan. Butuh mangsa anu lila pikeun nyiaran ilmuna, sing kuat istiqomahna, sabar tawakal jalana. Wahai para amang santri, ulah kagoda ku istri anu osok nganyeri, tungtung nama sakit hati. Nyakitu para santriat, ulah osok lurut larat, kanu sok ngajak maksiat, nu kitu buaya darat. Sakieu anu kacatat syairan ti hiji umat, mudah-mudahan manfaat